Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didawukiakeun ka karsana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah punyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 103 jajaran awal. Ieu hikmah anu ka 136. Bismillahirrahmanirrahim. Adharo ngadohirkeun Allah kulla syai'in kana saban-saban perkara li'annahu karana sanyanyana Gusti Allah eta al-batinu anu batin. Allah teh ngadohirkeun kana saban-saban perkara karena Allah teh anu batin. Pan asma Allah teh aya al-batinu, aya al-dohiru, gitunya. Kunaon atuh eta namina dua-duana bet aya di Allah. Nya al-batinu, nya ad-dohiru. Jadi al-batinu ari Allah teh eta anu batin. Ad-dohiru ari Allah teh eta anu dohir. Jadi urang kedah memahami heula anu kamari teh geuningan. Dina makom parku sareng dina makom jam'u. Makom parku berarti tingkahna ta'akul hate ningali makhluk tapi eta makhluk teu ngabogaan ilahun. Bareng jeung netepkeun Allah hungkul nu ngagaduhan ilahun. Tah eta makom parku. Berarti tingkahna ta'akul bareng jeung hate madep ka Allah anjeunna hungkul nu gaduh ilahun. Ari ilahun teh ngabahasakeunana pangeran anu ditaatan ku sakabeh makhluk, eta namina ilahun. Jadi di mana-mana makhluk aya berarti eta Allah nu ngayakeun. Jadi eta makhluk teh taat ka Allah. Mana taatna? Kan saur Allah, hei makhluk aya we makhluk teta.
Ta berarti tingkah makhluk eta teu ngagaduhan ilahun atunya. Ngan Allah hungkul anu ngagaduhan ilahun. Ayana makhluk eta teh diayakeun ku Gusti Allah. Ta berarti nalika aya teh eta makhluk teu ngabogaan aya. Da anu ngabogaan aya mah ngan ngungkul Allah anu ngayakeun eta makhluk. Jelas eta makhluk teu ngagaduhan ilahun. Dina nalika hirup oge ieu makhluk hirup kitunya makhluk hirup tah keun nalika urang hirup berarti lain urang nu boga hirup. Allah anu ngahirupkeun urang, Allah oge anu maparinan urang hirup, berarti anu hirup teh lain Allah lain urang kitu. Anu hirup teh Allah lain urang. Naon sababna? Ketika eta urang hirup dicabut kunu gaduh hirup, pasti eta sadayana manusia teh maut. Jadi atuh keur hirup urang teu ngabogaan hirup. Jadi hate tertuju konsentrasi nekadkeun Allah hungkul anu hayat anu hirup. Ketika urang hirup teu ngabogaan hirup, berarti urang mah teu ngagaduhan ilahun. Katanya. Jadi eta teh berarti dina nalika hate nekadkeun urang teu ngabogaan hirup sanajan katingali dohir urang hirup. Da Allah anu ngagaduhan hirup mah tak berarti eta tingkah hate ta'akul. Ta'akul teh ningali makhluk tapi makhluk teu boga ilahun. Eta ta'akul. Berarti eta namina dihijikeun jeung mana? Jeung nekadkeun Allah hungkul ieu nu ngahirupkeun urang teh. Ta eta tingkahna berarti ngahiji antara jam'u jeung parku disebatna makom bako. Makom bako. Jadi parku mah ta'akul, ari jam'u mah Allah hungkul. Katasnya bisi-bisi lieur ya. Lalaunan. Ta'akul hate ningali makhluk teu ngabogaan ilahun. Kasaksi makhluk mah aya, tapi eta makhluk teh diayakeun ku Allah gitu. Ta eta ta'akul. Dina nalika hate ieu teu ningali makhluk berarti makhluk eueuh berarti. Adamun mahdun teh berarti hate tertuju ka Allah, ta eta jam'u. Jadi ngahijina jam'u jeung parku eta disebatna makom bako. Soalna supados kahartos ieu bade ngajelaskeun Allah ad-dohiru, Allah oge al-batinu. Allah anu dohir, Allah anu batin gitu. Kunaon disebatkeun heula kitu? Karena memang eta syaratna tauhid teh nya. Syaratna tauhid berarti tauhid, syaratna iman. Ngumpulna antara tingkah tauhid sareng marifat. Ya, marifat nekadkeun 100% kalawan akur jeung buktina jeung ngabogaan dalil. Eta marifat. Dihijikeun bareng ieu. Bareng jeung tauhid naon? Nekadkeun ngan Allah hungkul anu ngagaduhan sifat makhluk mah teu ngabogaan sifat. Kumaha tingkahna? Dina nalika urang aya ieu. Allah anu ngayakeun urang berarti urang mah eueuh. Ya. Bareng jeung Allah ngayakeun urang, bareng jeung eueuh urang. Dihijikeun ta eta teh tingkahna iman atanapi tauhid jeung marifat. Kedah kahatosna di dinya nya. Karena memang ieu bade ngajelaskeun nahanya Allah teh batin, nahanya Allah teh dohir. Pan di dieu ye dina hikmah ieu bade dijelaskeun supados urang kahartos palebah tingkah Allah batin kumaha, palebah tingkah Allah teh dohir kumaha, tingkah urangna kitu. Tamatakan bade dijelaskeun. Soalna di dieu pasti engkeun ngabahas antara ta'akul, antara makom bako, antara makom pana. Ya. Aya pertanyaan kieu. Terus kumaha atuh ngamaknaanana Allah teh anu batin, Allah teh anu dohir. Tah, satos bieu di sekelumit di pasian gambaran da kamari tos dijelaskeun. Di dia dijelaskeun deui dina logatanana. Ieu ye jawabanana. Aya tegasna. Fa inna muqtadosmihi, maka sanyanyana pamerdih jenengan Allah
al-batina lapad al-batin mana alla yusyarikahu henteu ngarejengan ka Allah fil butuni dina pirang-pirang batin naon syai'un hiji perkara. Jadi ngabahasakeunana fa inna muqtadosmihi al batin sanyanyana pamerdihna jenengan Allah anu jenengana al batin berarti Allah anu batin eta teh teu ngarejengan ka Allah hiji perkara dina batinna. Jadi dina batin ya, dina batin teu ningali makhluk, bahkan ningali eueuhna oge teu kat ningali makhluk teh dina batin. Tah pada saharita berarti Allah al batin. Salit-salit. Allah hungkul anu batin teh. Jadi dina tekad urangan Allah hungkul nu ngagaduhan ilahun berarti Allah teh wujud. Aya Allah teh dina batin ya. Dina tingkah batin. Terus teu ningali makhluk dan makhluk diayakeun ku Allah berarti anak itu mah makhluk teh eueuh teu katingali ku batin urang. Batin urangan hanya ningali Allah anu ngayakeun eta makhluk. Tah pada saat harita berarti anu menguasai dina batin urang teu aya sasaha deui iwalti Allah. Tah eta disebutna Allahu al-batinu. Allah teh anu batin. Paliza ku ayana kitu. Adharo ngadohirkeun Allah al asya'a kana pirang-pirang perkara kullaha tegesna sakabehna itu asya ai ja'alaha tegesna ngajadikeun Allah ha kana itu asya dohiratan kana nu dohir wala batina teu aya nu batin piha dina itu asya saha goiruhu lian Allah. Tuh. Jadi manana al batinu teh pikeun jalma anu hatena ningali naon pikeun jalma anu hatena rada poe keneh kitu. Jadi mahjub. Maka Allah teh ceuk manehna mah batin. Maka kapanggih mana al batinu ku eta jelema di mana ku Allah jalma nu mahjub ditingalikeun ka makhluk hatena tingkahna takul teh tingkahna takul tadi tekadkeun ku manehna yen Allah teh anu al batinu sabab naon sabab dohir makhluk berarti aya al batin disajerueun eta makhluk. Jadi ketika ningali berem ye mata kepala ningali kabeh dituna berarti eta teh aya anu ngayakun berem berarti pas pada saat harita teh Allah anu batin ningali kasabeh jeroena makhluk ya artina kabeh dituun makhluk seperti kamari disebutkeun ya. Jirim berarti ke awalna tina johar pirit terus johar ayuli terus gitu tah. Jadi ningali tah eta pada saat gitu berarti Allah al batin. Matak yu'minuna bil ghaib geuningan dina Al-Qur'an. Jadi bil ghaibi teh eta teh kulantaran al naon al batinu anu katingali. Ieu teh keur makomparku tuh kan. Hate ningali makhluk hate ye aya kagambar makhluk tapi eta makhluk teh kurang teh dina hate teh makhluk diayakeun ku Allah ongkoh dohir makhluk mah tapi katingali Allah anu batin. Naon sababna? Sabab eta makhluk muasa konyong-konyong aya pasti aya anu ngayakeun eta makhluk hate berarti tuduhna ka Allah. Ta berarti pas pada saat harita namina Allah al batin. Allah teh anu batin. Tuh makom parkunya dina hate teh anu dohir teh katingalina makhluk. Jadi tapi eta makhluk teh kata akulan ku Allah. Ya. Ku Allah tersirat tergambar makhluk teh. Tapi eta makhluk teh ditasoruf ku Gusti Allah.
ningali misalkan Ki Jayad ye urang ye gedena Ki Jayad hate nobros ku urang ye eta digedekeun ku Allah. Ayana Ki Jayad batin urang nobros ayana diayakeun ku Allah. Bisa na Ki Jayad leumpang eta Ki Jayad dileumpangkeun ku Allah. Tah mata dohir ningali Ki Jayad jung kerengna, tapi batin ningali Allah anu nasorupna. Tah eta tingkahna Allah al batin. Berarti nalika kitu berarti tingkahna ta'akul atanapi parku katanya. Tah eta makom parku. Maka katingali jeroan makhluk teh berarti Allah anu batin, Allah anu nasorupna. Sampai dinya ente liatnya tanda nun liat teh jadina tanda liat teh eta tanda bade dikahartoskeun ku Gusti Allah. Berarti berjalan tah batin urang. Tah eta berarti ningal Allah al batin tingkahna makom parku. Kabayang makhluk aya tapi ningali Allah anu ngayakeun eta makhluk. Tah eta Allahu al batin. Watawa jeung ngeuweuhkeun bisa oge ieu teh jeung nilepkeun naon wujudu kulli syai'in ayana saban-saban perkara li'annahu karena sanyana Gusti Allah eta ad-dhahiru anu dohir. Tah ayeuna mah nami Allah anu ad-dhahir, tadi mah al batin. Geus pahamnya? Al batin aya dina makom parku. Tah ieu urang garap jenengan Allah ad-dhahir. Di mana tos ningali Allah hungkul maka al batin leungit. Berarti jam'u makomnya. Nya. Kabayang teu? Kabayang teu? Hayu leumpang hayu. Kabayang teu? Berarti teu kasaksi makhluk, ya. Naon sababna makhluk diayakeun ku Allah berarti adamun mahdun, meles eueuhna. Tingali dina sifat nu kahiji, Allah teh wujud wajib, mustahil adam, berarti lian ti Allah eueuh. Ngan aya Allah hungkul. Tadina pas harita tingkah seperti kitu eta nuduhkeun Allah teh ad-dhahir, Allah teh anu dohir. Kartosnya ieu mah makom jamu ieu mah, tadi mah makom parku, ayeuna mah makom jamu. Teu lah lieur-lieur gitu. Tingetan we. Paningali hate urang teu ningali makhluk, tapi terfokus ka Gusti Allah anu nasorup makhluk. Teu aya ingetan ka makhlukna ye, teu aya ingetan. Teu aya ingetan misalkan ningali jungkerangna rizki, tapi ningali Allah anu maparinan rizki. Jadi teu inget kana rizkina ge, ingetna ka Allah we anu nasorupna. Bahasa eueuh makhlukna ge teu katingali eueuhna teh. Tah eta jam'u, tah nalika harita berarti makom naon? Makom pana. Berarti makom pana. Jadi ngaleungitkeun paningal hate ti makhluk, sangharepkeun ngan aya Allah hungkul, tapi aya keneh makhlukna kagambar eueuh makhluk teh. Kan ngabahasakeun katingali batin ningali Allah teh naon? Makhluk teh eueuh, tah berarti teh makom pana. Lamun ketika eueuhna oge teu kasaksi, tah eta teh panaul pana. Sigut mubalaghah tah panaul pana. Berarti Allah hungkul nu katingali. Matakan saur kieu musannif adhara kulla syai'in li annahul batinu wa tawa wujudu kulla syai'in li annahu ad-dhahiru. Tah berarti eta jalmi anu tajalli ka Gusti Allah teh. Ya. Berarti tingkah dua jadi kanyawan. Allah al-batin, Allah ad-dhahir. Dina keur harita luar biasa eta manah urang batin urang caang. Aya dina kaelinganan. Anna muqattadosmihi tegasna sanyana pamaredih jenengan Allah. Ad-dhahiru lapad ad-dhahiru eta alla yusyarikahu henteu ngareujeungan ka Allah fid duhuri dina dohirna naon syai'in hiji perkara. Jadi Allah hungkur anu dohir. Makhluk mana? Pan eueuh makhluk teh adamun mahdun. Aya adamun teh eueuh mahdun teh meles berarti teu katingali makhluk eueuhna oge. Aya adamun mahdun teh meles
meles eueuhna. Lamun meles eueuhna jentre pisan eueuh. Kitu ngabahasakeunana. Ya, eueuh. Tapi paningal batinnya malin paningal matanya. Leungitna teh lain-lain tina mata tapi tina batin. Jadi atuh nalika tajalli ka Allah teh ngaleungitkeun wujudi kulli syai'. Ya. Ku Allah didohirkeun wujudu kulli syai'in teh. Maka dina nalika kitu Allah al-batinu. Tah kudu sebenarnya kudu aya catetan tah. Tingkah Allah al-batin kumaha? Allah ngadohirkeun makhluk. Ta eta teh berarti hate ningalina ka Allah. Makhluk teu boga ilahun ta eta al-batin. Ku Allah eta teh didohirkeun wujudu kulli syai'in teh. Ayana sakabeh makhluk teh ku Allah eta didohirkeun. Ta nalika kitu berarti Allah al-batin. Ku Allah dileungitkeun wujudu kulli syai'in teh, maka dina tingkah nalika kitu Allah adohir. Katanya al-batin adohir, al-batinu adohir. Tah eta supaya urang bisa ngamanana. Ongko Allah teh al-batin, ongko Allah teh dohir. Mana kumaha ye carana? Tah kedah hartos urang. Jadi dina dohirna oge teu aya anu ngarejeungan ka Allah teh. Keur batin teu aya anu ngarejeungan ka Allah, keur dohir oge teu aya anu ngarejeungan ka Allah. Naon sababna? Bersih tina naon? Tina syirkun. Teu aya teh ngarejeungan tadina tingkah eta bener wahdaniyat fil afal, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil dat. Luar biasa tadi. Lamun geus tingkah kitu pan di mana eta jelema ngucap lain eta jelema nu ngucap. Di mana eta jelema ningali lain jelema eta nu ningali. Di mana eta jelema gerak lain eta jalmi anu gerak. Soalna ieu makomna tos naon tos sampurna, makana aya dina makom parku sareng makom jampu. Tah eta nu sampurna makom. Jampu terus misalkan henteu tadali. Mungkin di jamu mungkin disebutkan teu tadali. Kan dina keur urang keur dina keur dina makom parku berarti tadani tah. Nah, tina parku kana jampu ge tadani. Tapi kudu netepkeun eta teh santos jamu berarti kedah tadali tanajul disebutna lungsur. Berarti aya naon? Aya makom bako badal pana. Ari tadi maparku makom bako qoblal pana. Ari tos jamu deui misalkan. Terus mungkin teh inget deui ka makhluk tah eta makom bako badal jamu. Kartos nyata tah eta nu sampurna teh. Sampurna yakin, sampurna makom. Palida maka kuayana kitu tawa netepkeun atana pinilepkeun ngeuweuhkeun Allah taala wujuda kulli syai'in kana saayana saban-saban perkara alam yaj'al tegasna henteu ngajadikeun Allah li ghairihi salian Allah wujudan kana ayana min dzatihi tina zatna itu kulli syai'. Jadi eueuh mukawanat nu ku Allah diwujudkeun. Jadi teu aya mukawanat, teu aya pirang-pirang makhluk anu teu diwujudkeun ku Gusti Allah. Jadi setiap makhluk teu diwujudkeun ku Gusti Allah, diayakeun ku Gusti Allah. Jadi engkin teh tingkahna lamun sehari-harina henteu euleuh-euleuh kana perkara anu jonghok. Henteu kabobodot teh nyaho henteu kasamaran tinggal. Henteu ningali pedah naon ieu mah loba amat nya rejekin. Pedah urang we ti isuk tepikeun ka peuting gawena. Rajin. Jadi teu ningali kadinya, tapi ningali Allah anu maparin rezeki, ningali Allah anu nasoro kuatna kasab urang ti enjing dugikeun ka wengi. Tah eta anu dugi mah, anu nepi mah. Antukna engkin hasilna tina kasab teh tah eta berkah teh. Naon sabab? Sabab dina nalika awalna nya. Awaluna oge dipilah, awalna oge di Allah, wa ausatuhu di Allah. Wa akhiruhu di Allah. Nya. Jadi awalna arek kasab urang hate tos di hadrat Allah, nuju kasab oge hate aya di hadrat Allah. Hasil tina kasab oge eta teh di Allah. Rizkina eta disebatna barokah. Ngaran barokah ieu
para jamaah sadayana dituang ku urang jadi sumsum jadi balung eta teh matak naon matak diaping dijaring ku Allah Ta'ala aya dina jalan kasaean ku istri urang ku murang kalih urang dituang eta rizki anu berkah teh jadi sumsum jadi balung jadi tanaga luar biasa ka istri urang sareng ka anak urang atuh mungkin ge istri urang jadi soleha anak urang jadi soleh naon sababna sabab berkah hasilna awalna eling keur kasabna eling akhirna tina kasab eling ta eta gunana teh maksudna jeung ngaji naon cenah kitu bisi kitu. Dan soalnya ieu mah jang terapkeun sahadi dinten supaya ieu hate aya elingan ka Gusti Allah. Lamun teu dikieukeun teu dituntun saperti kieu engke urang ieu sibuk mah sibuk. Capek ongkos. Keur mah capek sibuk tapi nah hate teu eling ka Allah. Atuh hasilna oge atuh tebih tina kaberkahanana gitu. Sok kan terkadang duit mah aya tapi na eueuh deui duit teh ka mana moal cak gitu sakitu tah. Eta tentu berkah teh gitu. Atawa kieu aduh ku loba duit na oge makin pusing ek meulikeun kumaha ya gitu. Atawa dodedar wae dina rumah tanggana tah eta. Atawa misalkan anakna ripuh pokona mah musingkeun tah eta. Matakan pentingna milari rezeki anu berkah teh eta. Dan milari rezeki anu berkah mah teu aya deui awalna eling keur milarina eling akhirna oge eling aya dina kaelingan. Jadi bener jasad di alam dunia ruhani di alam malakut artina ieu batin urang teu aya kaelingan ka Gusti Allah cacak-cacak di luar salat komo deui di jero salat tah pentingna tauhid teh kitu. Bal al mukawanatu balik ta'ari pirang-pirang mukawanat jami'iha tegasna kabehna itu mukawanat eta adamun mahdun tuh pan pirang-pirang makhluk teh eueuh meles eueuhna artina lain eueuh ngaleungit artina ningali Allah anu ngayakeun makhluk atuh makhluk eueuh ngan aya Allah hungkul pan memang kedahna kitu. Sifat nu wajib di Allah teh hiji wujud tah yajibu ala kulli mukallafin wajib pikeun jalma mukallaf nekadkeun Allah hungkul anu aya lian Allah eueuh tah bareng berarti makom parku jeung jamu dibarengkeun tah eta disebutna makom bako ketika eta berarti iman karena bareng antara tauhid jeung makrifat. Wal muradu bil iman at-tauhidu bil ma'rifah ta eta aya dina kitab Syekh Abdul Mumin Pamijahan. Jelas eta mah dina kitab Syekh Abdul Mumin Pamijahan anu dimaksud iman teh nyaeta tauhid jeung makrifat. Artina nekadkeun tadi teh ningali makhluk aya tapi eta makhluk diayakeun ku Allah. Berarti sajatina sanyana makhluk eueuh nu aya Allah hungkul tah berarti eta nisbatna wujud wajib Allah lian ti Allah henteu wujud. Jadi bareng ta eta iman ya jelas eueuhna jelas melesna dina ahli tasawuf kitu eueuh makhluk teh nu dohir saha Allah hungkul ta berarti jelas eta teh Allah teh adohir wala wujud jeung teu aya wujud laha ka itu mukawanat illa min wujudihi angin tina wujudna Allah taala atuh kahatinya teu aya wujud sakabeh mukawanat teh kecuali tina wujudna zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, engke dah dina jamu mungdi soalnya hampir sarua ieu pembahasan dina jamu mungdi oge. Engke di jamu mungdi dijelaskeun. Jadi mukawanat teh pedah Allah we eta teh ngawujudkeun. Pedah Allah we eta teh ngadohirkeun mukawanat, ari mukawanat teh pirang-pirang makhluk. Katingali makhluk loba dohir ye makhluk teh Allah eta nu ngadohirkeunana tah dina batin berarti saha nu dohir Allah berarti di dinya ad-dohiru Allah teh anu dohir eta pan katingali cenah ku mata kepala eta mah pan makhluk diayakeun ku Allah jadi makhluk katingali teu boga ilahun ningali Allah anu gaduh ilahun kitu nya
Jadi mukawana teh atuh keur wujud teh teu boga wujud, atuh keur urang keur hirup teh atuh teu boga hirup. Naon sababna dihirupkeun ku nu gaduh hirup. Berarti netepkeun lamun hate netepkeun kitu berarti netepkeun wajib di Allah hayat, lian ti Allah henteu hayat berarti maot. Ta eta tauhid teh. Ta eta disebutna tafsil, dalil tafsili. Pan kudu akur jeung buktina. Kalawan make dalil, ciri maksudna dalil teh. Atau berarti ayana Allah teh benernya Allah teh aya teh jadi kitu. Henteu cek Pak Ustad ge Allah mah aya. Aya we cekna kitab ge aya teh eta mah atuh tuturut muning. Iman taklid disebutna. Wa hasiluhu ari kasimpulanana. Tah, ieu kasimpulanana. Wa hasilu ari kasimpulanana itu kaul eta anna min asma'ihi ta'ala sanyanyana tina pirang-pirang jenengan Allah ta'ala adohiri lapad adohiru wal batini lapad al batinu fa ismuhu maka ari jenengan Allah adohiri lapad adohir eta yak tadi merdih itu ismun butuna kulli syai'in kana batina saban-saban perkara lamun jalma keur ditajalikeun ku Allah kana asma adohir maka makhluk eueuh gitu nya eta berarti Allah adohir nya katos nya insyaallah dah katos hatala dohiro sehingga teu aya anu dohir ma'ahu sarta Allah taala payantawi maka eueuh hina izin dina itulah dohiro ma'ahu naon wujudu kulli syai'in ayana saban-saban perkara panati makhluk berarti Allah adohir ya leungit teh makhluk Allah hungkul nu aya Allah adohir wasmuhu jeneng jeung ari jenengan Allah al-batinu lapad al-batin tadi mah lapad Allah adohir ayeuna mah al-batin ieu kesimpulanana eta yak tadi maradi itu ismun duhura kulli syai'in kana dohirna saban-saban perkara hatta la ya batina sehingga teu aya nu batin ma'ahu sarta Allah taala payadharu mangka dohir dina nalika la batina ma'ahu naon wujudu kulli syai'in ayana saban-saban perkara di mana urang tajali ka asma Allah al-batin maka tingkahna berarti ta'akul ka makhluk berarti makomparku ya terus di mana hate urang tajali ka asma ad-dohir matak ngawaris hate jamu ketika ningali makhluk hate teh auta eta teh Allah nuju tajali ku nganggo jenengan al-batinu non sababna hate ningali mata kepala makhluk tapi eta makhluk diayakeun ku Allah jadi kasaksina teh atuh Allah tah eta disebutna Allahu al-batin berarti nalika eta Allah nuju tajali ku nganggo jenengan anjeunna al-batin adohiru berarti adohir mah sabalikna kumaha maksudna teu geus teu katingali makhlukna eueuh nagi teu katingali berarti anak kitu mah Allah hungkul nu aya nunggal tah ahadiyat disebutna ahadiyatul jami'i haqqaiqi fil wujudiyah tangkin dina jamil mungnis soalnya hampir sarwa aya ketika bahasan hampir sarwa itu tangkin diperjelas jadi kitunya Allah al-batin Allah ad-dohir bi wujudihi tegasna kalawan wujudna Allah taala pal haqqu taala mangka ari hakna Allah wa ari Allah eta al maujudu aya bikulli i'tibarin kalawan saban-saban ibaroh wala wujuda henteu wujud li ghairihi pikeun lian Allah illa bi tariqit tabi'i kecuali kalawan perjalanan anut eta berarti wujud ala sabilitaba tuh hampir saruang kira inda arbabil basoirnya basoir inda arbabil basoir munggu pirang-pirang paningalina anu ngabogan panempo hate tuh
monggo jalmi-jalmi anu paningali hatena anu bareunta lah gitu. Ai hatena anu teu bareunta mah moal bisa ningali al-batin Allah. Moal bisa ningali Allah adohir. Ieu mah khusus pikeun jalmi-jalmi anu bareunta hatena. Gitu. Bi khilaf bi ghairihim. Beda deui jeung lian arbabil basoir. Beda deui jeung jelema anu poek hatena, beda. Minal mahjubin, tireng-rengan mahjub. Mahjub teh anu poek hatena, nya anu poek hatena. Beda paningalina jeung jalma-jalma anu bentah hatena, mana seperti henteu bentah hatena maksudna teh teu ningali kitu. Sok sanajan ningali mata kepala ningali makhluk tapi henteu bisa nobros Allah nu ngayakeun makhluk. Jadi ujung-ujungna kieu, ujung-ujungna keseharianna teh. Urang misalkan gering, terus misalkan minum oskadon ya, minum oskadon, terus urang cager, dina hate teh oskadon nyagerkeun urang. Tah, eta berarti mahjub. Dina nalika kitu cageurna tah cageurna teu berkah berarti. Naon sababna hate teu neuli Allah anu nyageurkeun urang. Tah ieu pentingna matakan hate apa tanapi batin bisa ningali kana Allah al-batin Allah adohir. Gitu. Berarti anu mahjub mah kitu. Terus misalkan ningali pepelakan kacang we kacang misalkan yeuh. Wih loba amat yeuh kacang. Wah meureun we kamaripan semprotan alus. Tah jadinya kadinya henteu ningali Allah anu ngagedekeun kana kacang. Kitu ngabahasakeunna. Lamun ieu hate ieu nepi ka Allah nalika ningali kacang misalkan tadi panen. Tah eta disebutna berkah berarti aya makom parku jeung makom jam'u nalika kitu berarti Allah teh al-batin. Hasilna nampi artosna tah eta nu berkah teh. Naon sababna ningali pepelakan ge eling ka Allah, batin berarti nya nobros kana jerona pepelakan. Terus nampi artosna ge ieu artos hate teh nobros ka Gusti Allah kabeh ditueuna rizki eta artos teh Allah anu ngayakeun ieu artos. Sok sanajan mata dohir ningali ieu artos hasil panen. Jadi aya dina hate mah eueukeun makhluk ngan aya Allah hungkul eta tauhid. Kan wujud teh Allah, anu Adam teh makhluk kitu. Ngabahasakeunna. Wujud lian Allah mah naon? Wujudna teh anut ka Allah anu ngawujudkeunana. Anut. Lian Allah cek Allah aya kitu. Cek Allah eueuh. Tak berarti makhluk teh anut ka Allah. Tak berarti makhluk teh boga ilahun anu ngagaduhan ilahun ngan Allah hungkul. Berarti makhluk teh Allah teh anu ditaatan ku sakabeh makhluk. Jadi henteu aya hiji perkara pun anu henteu diayakeun ku Gusti Allah. Nah, batin tah nobros kadinya. Nobros tah eta samiat mugoyabat teh. Tah eta anu ningali nobros kana alam-alam gaib teh. Maksudna alam gaib anu teu katingali ku mata kepala. Tah eta nalika kitu tah eta zikir daim, tah eta berarti zikir sir. Atuh nalika keur zikir sir tong boroning jelema ningali urang keur zikir malaikat ge teu ningalieun urang keur zikir. Naon sababna? Makom jabarut berarti. Lamun ieu hate tos tajali ka Gusti Allah berarti kodim. Kan malakut mah masih hadis. Berarti makom jabarut berarti malaikat teu ningalieun urang keur zikir tah eta. Zikir teh inget ka Allah al-batin, inget ka Allah ad-dhahir. Penting kana eta tadi zikir sir disebutna. Zikir sir. Artina teu katingali. Jika nama orang metikan kacang misalkan tapi hate Allah itu ngoyakeun Allah kitu jadina teh. Kitu tah eta zikir sir disebutna. Etanya jadi mun aya makhluk Allah anu ngayakeunana, mun eueuh makhluk berarti Allah anu ngeuweuhkeunana. Ceuk saeta teh ceuk arbabil basoir kitu we ngomongna. Cek saya teh cek jalma-jalma anu hatena bareunta. Katesnya. Jadi cek mah anu poek mah heueuh. Urang deui nu bisa teh, urang deui anu pinter teh, urang deui anu rajin teh. Meureun we loba bebenenganna kuring rajin kitu. Tah eta beda deui cek mahjubin mah. Tadi teh mahjubin mah sok disunahkeun kan ku perkara anu aya di makhluk teh. Eta teh wajib. Kalawan tekad hakiki kitu cek mahjubin mah kitunya cek mahjub. Jadi lamun ya maklum lah ngaranna ge mahjubin gitu.
pantenem po hatena. Jadi nalika lempang dina kahirupan sapopoena ya gitulah repot. Katingalina loba duit tapi puyeng. Katingalina komo mah teu bukan duit. Gitu mata kan kade bisa nuturkeun kanu tenempo. Ya. Kana tenempo hatena. Jadi lamun anu nuturkeun ieu urang babarengan jeung jalmi-jalmi anu hatena nempo ka Allah anu nasorup ka makhluk tah eta genah. Mata kan jadi pangbiusanana jalmi-jalmi hatena jalmi-jalmi arifin ketika aya pilara teh dibius hatena ku inget ka Gusti Allah. Da sadayana ge anu ngayakeun Allah nya kitu nya dina kitab ieu cekap ngan sakieu bae dina hikmah anu ka 100 genep ngalajengkeun kana kitab Jamil Mughninah.